usum hayu nama usum eta teh barudak usum tok teh geuning barudak lalu ti oge meuni kuateun naon teh loba nu mariruan teh mararake amari urang ningali itu si Edah ukur tok-tokan we manehna keur jojogedan hareupeun eta hareupeun HP teh HP resep kitu ningalina oge mun urang hayang kituan urang mah kudu boga eta teh boga HP meureun anu teu boga HP na oge rek milu engke ka si Saong bogaeun teh si Saong HP teu kabeuli teu da meuli lah boro-boro meuli HP nu karawas kitu aing dek miluan we jojogedan kalau ku pandang kelip bintang nun jauh di sana sayupku dengar melodi cinta yang nyolok enggak ama asik terasa kembali gelora jiwa mudaku karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut mananya Mas Eti cing orang teangan dulu coba pakai masker dulu biar aman. Jadi kemana, Cek? Anda, Ti. Sana. Ti. Kadenge, coba tuh buka masker. Nyajeng budug deh culina teh. Naik ke mana? Arek neangan si Eti. Teh si Eti. Nu gendut jiga buntelan hitut. Si Eti mana nya? Anu sok make tiungna teh ceulikna ka mana-mana, bujahna ka mana-mana. Matana ka mana-mana. Nyari mata mah pasti ke mana-mana tuh. Kala si Romlah lainnya. Romlah. Tapi ciri-ciri mah sarua kos kitu, Romlah oge. Masak. Di mana tuh ini mana sugan bener eta babaturan urang? Di itu di mana? Ari Eceus di mana sih? Jauh pokoknya lah meni hayang nyahong wae deui. Di mana imahna apal teh si Eti Romlah teh? Kita ada kuing. Hayu tuh, apal mah? Tutur kuing nya. Ayo sok. Oh, ayo. Beureun mah katepuk kamera aing. Tah. Ayo. Yang eksis sorangan. Enggak tuh launan tong ka itu. Ayo ampun. Si ganteng mah sarua jeung Romlah ieu mah heula. Gimana sih meni jauh teh ya? Ayo we tuturkeun. Awas abu geura leumpang teh mundur kitu. Mundur kumaha tuh udah hese. Jadi ngikutin. Anak, jauh teh ya. Nih, nggak sare kaguguran nih leumpang teh tadi. Mengapa engkau memandung sampai begitu lamunyu? Serek naon si Ong am nih? Ya, nganterkeun ya. Sah. Ngopo? Gini itu bongotnya ditutupan segala kos gitu. Buronan meureun. Hah? Buronan. Oh. Itu salakina paronan. Antin datang. Deh. Alah sia suara nama siga suara eta teh malaikat maut. Suara Ijroil. Boleh nyebut nyawa euceul nya. Aing mangkanding keur tok-tokan, banyak aing keur tok-tokan dicabut. Aduh. Cek. Satu sia teh. Cek. Masa lupa. Ya, urang manggil jelema eta tadi kukurilingan teh ka rambutan si nu ka sambang. Kayak suara nama aing wau. Kayak cicing heula dinya. Kamu jangan dulu ke sini. Itu aku takut marera. Sasia Om. Teuing pugu urang karek amprok di kaluar di mah teh geuning curhat teh jelema kurilingan wae teh ka rambutan. Wah kudu di rukiah meureun. Meureun kitu nama. Coba tanyakeun. Ngomongkeun teh saha ngaranna? Ih, urang ge teu beuh tanyakeun apa sih cenah ujung. Ngobrol dua Eti. Heeh. Urang teh nyaho. Kayak aing mikir heula. Kala aing mikir heula Om nya. Eti. Wey. Hai. Coba tanyakeun lah kali itu tanyakeun itu.
Tuh, teh hidang masa dua aja. Teh hidang lah. Ih, ya teh hidangan si eta atuh tinggal limanya aya. Aya beungeut di kuribau gitu. Eti. Entin datang. Entin. Yes, that's right, baby. Kela rarasaan mah nu nyahuan aran aing mah eta mah orang-orang purbakala. Purbaleunyi. Naik tol. Naik mobil. Entin. Astagfirullahaladzim. Entin, ya Allah. Di sini. Ya gitu bener eta mah si Entin. Benar? Asal mu naik diamprokan sok leungit. Hadis ya. Saya cager. Ya Allah. Atau di dia karunya atau penonton meni bulak-balik Ampurannya. mun angkot mah bulak-balik teh jadi duit setoran Kumaha kabarna Eti? ya Allah Meni inti mana kangen sama Eti teh. si Entin Ya. Eta bener tuh. ih darah rasaan mah geus almarhum harita teh Coy. Encan. heula tuh diuk heula diuk duk dong Ya, uing mau malila we ah. hah Malila. boleh lah kunaon atuh Uing bekel nya. Hah, engke sananya kelan kamera. Nya. Engke we lah saha we lah. ye eta mah api-api doang rek balik teh supaya penonton teh pan kita teu nyahoan padahal mah mana balik deui ngamera deui. Oh bener. Tiba teh nyawan aja. Yang eksis we tukang kamera teh yang Cok. diajak ngobrol. Ajarkeun we aja. Ajarkeun ah Ajarkeun eta mun ada geus etik. geus gelo emang naon ge eta mah Atuh loba reuh ceuk geulis-geulis gelok kitu nya. Gelis cenah. nah om saya tong nambah-nambahan dosa sih mitna si eta tidang Eungit tah teh. nya mitna si teh deuleu atuh geulisan ge bool air Aduh, ya Allah ini rubak. Lain eta. Yuk. Naon sih kita ngeuleugeun eta? Ya, mehong. Ah, lukut jati luhur ya teh. Eta naon sih, Cok? Iya teh. Tuh. Iya teh lukut jati luhur tanda lahir ya teh. Dan lahir. Tuh, ini logo. Yo, Cok, urang besaran nih nya, lamun nyeun kos kitu. Cok di dieu nya, di dieu yo. Nyeun gambar sawah, Cok, alus mah. tah geuning gambar sawah Alus ya bener alus. Bangga manehna euy. Yih. Tapi bener nyahoan we di aing. ya tapi kira kan sok aya peunteun teh ya 8 Heeh, bener nya. menang peunteun sih mun gambar peunteun. sawah mah Gunung eta mah gunung. pan beh dieuna teh sawah eta teh Sawahna keur kekeringan. jadi ngomongkeun gambar kieu masih Arek balik atuh balik-balik. Baik itu nya. ujung Yo hati-hati. Mari tong poho ke kamera deui balik deui. Cok. Pamentakeun nomor WA-na heuh. Nomor WA. Heeh. Kadenge. WA teh naon? WA teh singkatan W jeung A. Oh, kayak kurang tanya ke nomorna. Heeh. Kade ulah wa mentana WA tuh. Mantog mas ya. Mangat nya nya. Jor, Nek kanjang heula ah. Jor. Cana naon Gus diuk pan can ditita atuh kutuan tamu nage. Nih. Rumah tuan. Hah? Rumah tuan. Siapa yang mau menghuni rumah? Aduh, mana yang joget di bala aduh. Diuk. Sia kemana wae tin eta buka heula eta beungeut. Kamu bakal kaget kalau ngelihat banget empinnya sekarang. Kunaon nya? 1, 2, 3. Aing kang. Aing meni kudu kaget. Coba. Lihat. Ada yang aneh enggak? Aya. Kunaon huntu maneh beuki roheng? Huntu roheng, kunaon? Huntu. Heeh. Jadi kamar teh urang teh ciuman. Hah? Ciuman? Nepi ka dadas kieu. Nepi ka dadas huntu. Kunaon? Ciuman jeung beko. Hah? Nggak serius sih di muka aku. Ada yang hilang, ada yang beda, ada yang berubah. Heeh, asa aya nu leungit. Kek. Tompelnya sih baheula mah aya tompel, Tin. Udah bagus kan sekarang? Tapi aya keneh sih saeutik eta.
Apa ieu mah anakna? Anakna. Ai keur itu mah kereuneuh. Oh hari tate nu Ieu gede teh teh. anakna ngajuru sagede kieu. Ai indungna ka mana? Geus eueuh. Ngantunkeun. Tuh dibawa ku om-om. Ya sia ka mana wae atuh meni karek pucung heuh. Jadi kieu caritana teh. Oh gitu. Siapa kena teh bangga tukang kamera kudu ngedit mureun heula. Gila nya. Heeh. Me aya gawe saeutik. Kumaha emang sia ka mana wae sih? Kamari teh ti dikawin urang teh. Hah? Dikawin. Cing tarik atuh. Dikawin Aisyah masih kena goblok kita ulah kene goblok. Dikawin ku saha? Nya kula laki pe aku ku embe mah. Heuh maksudna teh ku saha kitu dikawinna ku saha? Ningali ieu urang nih ginding ieu coba tebak sok tebak sok tebak sok. Ih, hayang di kempesan mun ku aing etana. Atos. Heuh saha atuh ku saha atuh? Tebak atuh ngagaya kieu tingali. HP na halus. Ku si Samsudin. Geus ani Samsudin mah. Ke. Si Kasman. Pas kanyahoan bool na budug langsung diputuskeun. Terus si Warki. Ya si Warki mah apan congean teh hoream urang dikawin kuno kitu mah. Terus ku saha tuh? Ku anggota DPR. Hah? DPR? Meureun sia beunghar. Nya henteu. Beunakeun DPR maneh? Heeh. Alhamdulillah. Tapi salaki batur. Hah? Salaki batur. Kumaha? Salaki batur. Aduh. Angger we gebosna mah. Salaki batur. Terus kumaha tuh meureunan? Ini sok angger naker tiba heula sok teu daek ngajedogna teh. Nya urang mah nya ridho di dua oge nu penting mah kacukupan beneran kos kitu. Daripada kos keur itu makan cinta, makan sayang, bool budug ih aing mah tukang salingkuh. Kan pelangan kesrek. Ya Allah. Lamun leumpang, salengkah, kaca pirit, salengkah. Eta saha eta nu kitu pagawean? Si Samsul. Ya Allah, Gusti nu Agung. Anu Oh. Oh, jadi ya, saya teh alhamdulillah ayeuna mah. berarti ayeuna mah ka mana atuh salaki ayeuna? Nya keur dinu kolot, jadi Hah? urang mah bebas. Di nu kolot. Oh, jadi geunaheun meureun jadi nu ngorama nya. Yang ngeunaheun bebas, duit ngalir terus transferan unggal minggu, unggal bulan teh. Ulo duit. Lain. Naon? Kertas tagihan. Yo, atuh mun sia teh nya. Yo, atuh sugan aya eta perkenalan gitu. Oke orang perkenalkeun heueuh. Aya babaturana, tapi geus kolot kan bae. Ye, kan nu penting mah. Ya. Kumaha. Aduh. Cong. Aduh, teu kabayang awak sakieu alitna kudu geubis gahandak uluh. Ieu sabaraha sameter mah aya. Puh, aduh. Naon nangka murag. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ya Allah. Kunaon sih jadi tuturubun kitu? Aduh. Merek. Apaan urang semangat teuing teh ya. Semungut ea teuing teh ya. Heeh. Kumaha. Saha ngaranna saha? Eta teh geus kolot. Heeh. Tapi lumayan sia duit nama. Loba duitna? Mainna keur neangan pamajikan teu? Neangan pamajikan nu katilu. Heh? Heeh. Mobilna Pajero. Heeh. Tah pamajikan kahiji sarua Pajero. Ayeuna neangan pamajikan nu katilu arek dipangmelikeun mobil Fortuner. Oke, bos kumaha? Actionana jero hate anjing. Anjing polohok goblok siapa tuh dan teu ngomong action. Pikir aing mencintaimu jadi tahu suara hatimu. Ning baheulana teh aing action di jero hati. Mong kudu tunjung si saong mah. Ya, terus kumaha eta mobil Fortuner teh naon sih? Mobil gede, mobil mewah we pokona mah harga. Truk. Mobil seribadi teh ya, mobil seribadi ajang sejabat kos gitu. Cungur. Pirbadi. Aduh, ngaharewasna ka dieu, ngahembosna ka dieu.
Lo sirbadi. Pokoknya mah rek dipangalikeun mobil intina mah sabulan diberi 50 juta. 50 juta? Heeh. Duit kabeh? Daun. Imah hiji, daek henteu lamun daek ke urang disosialisasi rekomendasikeun ka manehna. Hah, di kumaha? Disosialisasi rekomendasikeun ke si abangna. Diomongkeun gitu? Heeh. Dipanglayurkeun? Tah ieu kitu. Daekeun moal ka Yang urang. pembantu. Siapa gitu sih? Bener. Bener? Mun arek mual. Tapi kayak orang mah sok sieun jadi nu ngarate sok sieun di balarak teh ya. No sih nu kolot datang ka dieu di balarak teh LP suka si eta. Sih jauh tuh goblok. Labrak. Do dioncog malu teh. Oke. Moal. Da soalna eleh ku duit mah yeuh, eleh sakalana. Oh, ku duit sistem jauh teh. Eleh ku duit mah sakala ge. Arek moal mun arek dibejakeun ieu. Eta maneh make kongkorong ayeuna mah. Nya. Ieu anting meni 15. Satu urang pangetakeun atuh. Ke kurang pang kenalkeun nya. Urang teh geus capek hirup balang sakuae teh eta rek naonan eta. Olo. Oke. Oh gitu eta di dieu. Waduh.